Assalamualaikum sampurasun. Urang pendak deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang bade dongeng anu judulna Nini Anteh jeung Using. Mangga sok golosor. Lamun parang aya bulan purnama, di jero bulan anu buleud sampurna, urang sok nempo aya kelemeng hideung. Ku urang Sunda kelemeng hideung teh disebut Nini Anteh nu keur ninun dibaturan ku ucingna. Hayu urang ngaguar dongeng ieu keur caritakeun ka anak incu. Tapi ngaranna ge dongengnya, lain kanyataan, ngan ukur carita. Di zaman baheula di Jawa Barat aya hiji karajaan nu ngaranna Karajaan Pakuan. Karajaan ieu teh ayeuna di sekitar abad salapan, nyaeta sekitar tahun 800-an. Karajaan ieu teh boga alam anu endah, taneuh anu subur, jeung dipimpin ku raja anu bijaksana pisan. Jadi rakyat teh hirup akur, hirup rukun, jeung tentrem, sagala nyampa. Di karajaan eta teh aya dua wanoja anu geulis pisan. Duanana akur ka mana-mana bareng. Nu hiji ngaranna Endah Warni, nu hiji deui ngaranna Anteh. Raja jeung permaisuri nyaheun pisan kadua wanoja eta teh. Sanajan duanana teh beda harkat, teu babad teu banding, tapi kanyaahna teu dibeda-beda. Warni mangrupakeun anak tunggal raja anu engke bakal jadi pewaris kerajaan. Ari Nyi Anteh ukur anak palayan kerajaan. Basa ratu rek ngalahirkeun putri Endah Warni, salah sahiji dayangna oge nu ngaranna Nyi Dasti kabeneran sarua rek ngalahirkeun. Ngan hanjakal harita teh Nyi Dasti teu kuat dugi ka ajalna sanggeus ngacurukeun orok anu sarua-sarua awewe. Eta orok teh ku permaisuri dibere ngaran Anteh. Anteh terus dirorok nepi ka gede bareng jeung putri Endah Warni. Kulantaran eta sanggeus duanana mangkat remaja, Anteh ditugaskeun ngarencangan Endah Warni jadi pelayan pribadina. Anteh tong ageruan Gusti atuh mun keur eueuh batur mah, keur kuring mah anjeun teh tetep dianggap adi anu pangdipi kanyaahna, ceuk putri Endah Warni. Sanajan anjeun ukur palayan, sing inget urang teh digedekeun ti orok bebarengan. Dahareun nu didahar ku anjeun sarua jeung nu didahar ku kuring. Baju nu dipake ku kuring sarua alusna jeung nu dipake ku anjeun. Kamana-mana urang indit sok bebarengan. Sedih bareng sedih, gumbira angger gumbira. Kadenya ulah poho, awas mun poho rek dihukum, ceuk putri Endah Warni ngawanti-wanti. Mangga Gusti teteh, ceuk Anteh semono kararago. Putri Endah Warni molotot tapi bari seuri. Di mangsa basa maranehna keur ngobrol duaan, putri Endah Warni nyarita ka Nyi Anteh. Anteh sebenarna mah kuring teh iri ku anjeun. Ah, iri ku naon teh? Abdi mah teu siga teteh. Rumaos jalmi teu gaduh. Saha anu bakal iri ku abdi? Tanya Nyi Anteh bari rada kerung. Sajujurna ye, anjeun katempo leuwih geulis badan kuring, ceuk putri Endah Warni semono rada sedih. Lamun anjeun teh kawas kuring, pasti geus diparebutkeun ku pangeran-pangeran ti karajaan sejen. Hehe, teteh masok kitu. Piraku sakieu cakeudreuknya disebat geulis, nu panggeulisna mah angger teteh atuh. Pan basa kamari ge aya pangeran ti karajaan peuntas datang, dugi ka muter beheungna, ceuk Anteh bari seuri leutik. Ah, eta mah pedah wae anjeun milihkeun baju keur kuring anu cocok pisan. Cantang tu pangeran teh resepeun ka kuring, bisa wae manehna ukur kabengbat ku bajuna, ceuk putri Endah Warni bari seuri maur.
nya baju eta teh ngabutna di mana mani ngeunaheun pisan dipakena coba alus deui kateponna ku batur, tanya Putri Endahwarni. Kahing ngaput nyalira teh, ceuk Anteh ragu-ragu. Ah nu bener, teu nyangka geuning anjeun teh bisa ngaput anu alus. Mun kitu mah ke pangaputkeun deui. Sakalian jeung baju panganten keur kuring engke, ceuk Putri Endahwarni. Ah teu wawarantun teuing teh, sieun abdi mah, ceuk Nyi Anteh rada palalaur. Sakieu heula mungkin ke diteraskeun deui ka bagian kadua, hatur nuhun.